Titilep acuk sabuk brugan teras masak demes sarang tarasi goreng campur bawang dituangna nikmat pisan. Tuh kieu we nya teman-teman, biasa ibu-ibu mah diawali harina teh erek titilep ya teh anu enggeus sabuk brugan. Apan ibu-ibu mah nya teman-teman alhamdulillah geuning gaduh proyek 5M anu teu beres-beres geuning setiap harina teh memasak, menyuci, mengepel, menyapu, sareng menyetrika, sareng sajabana deui seueur keneh nya teman-teman. Di dieu oge nya teman-teman abi teh ieu teh bade masakna teh eta aya kadademes sareng tarasi. Ayeuna mah urang pasekan heula si bawangna terus teh siksikan cukup we nya teman-teman. Ayeuna mah si bawangna teh sasihung oge. Tagenkeun si katelna curulungkeun minyaknya teman-teman tong seueur teuing minyakna oge terus gebruskeun we si bawangna. Ieu teh si bawangna teh dibagi dua nya teman-teman kanggo engke ngagoreng tarasina sapali. Tah ayeuna mah si bawangna entos seungit urang gebruskeun we kadademesna teh nya teman-teman tuh teu kenging hilap dikucak-kacek bilih tutung. Tah seperti biasanya ku abi teh di bumbuan mah make si Royco we hungkul teu ngangona naon deui teman-teman. Soalna upami digulaan teh sok asa amerile kitu ning teman-teman, asa teu nikmat abi mah asa teu gurih rasana teh. Tadi dia entos asak oge nya ku abi teh langsung we dijahitan. Ayeuna mah urang lanjut deui we nya teman-teman tuh bade masak tarasi. Ayeuna mah gebruskeun heula we si bawang merah sareng bawang putihna. Kucak-kacek sakedap ayeuna mah langsung we gebruskeun teh si tarasina. Kucak-kacek we terus nya teman-teman teh si tarasina teh nyampe ka bubuk ieu menik ka menggoda kieu ieu tarasi. Tu geuning ayeuna mah tos asak langsung we jahitannya bilih tutung soalna tarasi mah gancang geuningan tutungna teh tuh penampilanana. Tah kieu nya teman-teman carana teh abi mah upami nuang tarasi teh abuskeun sangguna terus teh tarasina terus teh diuwek-uwek kieu tunggange sendok tuh huapkeun we ieu teh rasana teh mantap pokona mah. Tuh di dieu ge sareng si bujangnya, ari si bujang mah aya teh langsung kana kadademes sareng seblak itu teh geuningan seblak kering menika cacamuilan kitu eta. Nya teman-teman tuang sareng nanaon oge ari kumpul mah sareng keluarga rasana teh menika nikmat pisan alhamdulillah. Cek paribasana mah nya tuang sangu hungkul oge ari kumpul sareng keluarga mah nikmat teman-teman. Komo ieu sareng tarasi sareng kadademes pokona mah nikmat pisan. Tuh di dieu ge abi balewak deui eta si bocil duka keur naon deui nya ditukangeun. Sakieu wae nya teman-teman video ti abi pokona mah hatur nuhun ka teman-teman anu tos nonton video abi dugi ka selesai.